si juring si juring mana jadi beleguk kejeng gajah ngenog dola naon mana lapar urang meuli ieu juga dareun meuli naon bubur gajah bubur ayam apa diganti ku gajah Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Manusia. Cik sare naon? Hayang apa nu kitu? Heuh. Eta teh gajah rek ngenog. Nya gajah ngenogos hayam we. Si juring gajah ngenog. Aduh ya Allah ya Robi pogoda ayam sia teh Udah naon unggas kakara sia nyari mah jeung gajah ngenog. pas unggas wae. Aduh Allahu Akbar kabayang aya gajah ngelek boboko rek ngileungleum sagede kumaha bobokona sia Allahu Akbar pogoda ayam mah pan diganti ku gajah goblok ieu teh halo naon deui kebayang aya gajah pelung aduh alah anu pikasireun mah gajah kate Nya jeung gede jeung penek si juring mana jadi beleguk jeung gajah ngenog dola naon mana lapar urang meuli ieu juga dareun meuli naon bubur gajah bubur ayam apa diganti ku gajah Allahu Akbar uing mah teu beuki bubur gajah mah naon itu kuring mah beukina bakakak gajah leuwih nyari sia bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana sia colok dicolokna ku tiang listrik Allahu Akbar aduh Gusti Nu Agung ya Allah ya Rabbi ampun alah di mana sia iya di tukang nah aya gajah pindah kontrakan Allahu Akbar aduh aya naon yang ribut ya nepi ka ganeng naon sih gajahna datang Noraka sia kakolot teh goblok lain kakolot ka gajah ieu aduh aya gajah baeud aduh tampo ku sia aya gajah tulalena sauted tulale kuncung lah tampo ku sia aya gajah mamawa kantong rek sakola PAUD ya Allah ya Rabbi aduh gajah-gajah teh ka aing sia teh kasaha deui bapak gajah abdi mah babatok sia ning biasa ngomong-ngomong kantong nu mawa kantong di dieu dewe nya teu nae bapak mawa kantong juga gajah babatok sia bina-bina teuing kakolot teh doraka sia ai nah aya gajah marah-marah gajahna darah tinggi alah ya Allah ya Rabbi aduh lah kitu doraka kolot teh lah seuning seuri mudah-mudahan teuing doraka teh kolot teh ai tiga berus itu naon jang aya gajah 3 berus gajah teh gusruk alah
Kan teh di dia mah wah lomang. Sering loba gawir. Rek loba gawir di dia mah. Nya. Jeung horek teh jeung teuas digebog teh ampun. Jangan. Di kan teh di dia mah wah lomang le, pek teh aya lomang. Ini mah geuning lemah wungkul. Bener was kuring dijebur kana lomang. Ieu dadang adurudud. Ieu dada babak belur. Digebrus kana lomang. Nah, jadi kieu. Naon merong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengena. Ai. Nepi ka eueuh dewasa. Pamawana. Eta ngomong di kitu-kitu. Sarwana geuning jeung gua eta. Naon cacing aya gajah tuturut muning. Hei, ulah kaget bangsa manusia. Uluh, ujang naon itu? Anjir. Pak, makhluk naon deh? Durung kunung itu tuh. Moal lentah. Leutik atuh lentah. Lentah mah alit. Jeung tara disada lentah mah si teh. Deuleu itu. Agan? Aya naon Kakang Semar? Sakedap agan. Aya naon Kang? Aya gajah kan? Tong heureuy. Kabawakeun wa. Cepot. Abdi bulan. Tong loba teuing heureuy pot. Oh sae agan. Karasa sa dicarekan. Pamawana gede. Batur carekan sedih cecengiran. Kadenge Gusia Juragan Arjuna ngamek meni wibawa. Meni teu sieun aing teh. Kumaha? Cepot. Tong loba teuing neureuy. Daweuh teureyeunana. Elah. Beda jeung Juragan Bima lamun ngamuk teh nya. Wah, eta mah. Kumaha? Cicing sia. Cicing. Gebeg aing ge. Ieu mah ada beda. Kumaha? Cepot. Tong loba teuing neureuy. Baheula ada wala naon? Keur leutik Juragan Arjuna jeung Juragan Bima keur leutik dibawa tunggu pare ku dewek teh. Kakara panen. Pare dipoek. Ditungguan pan supaya teu dipacok hayam. Juragan Bima walamun aya hayam lahaloho terek bacok. Sieu hayam. Celeng hayam teh ngacreng. 3 tahun teu ngenog cenah. Nah, da dipencit ku aing. Ya heueuh tuh. Dipencit. Ari tak kene dipencit teh sewak. Kata eling hayamna. Moal balik we. Tuluy Juragan Arjuna malah mun hayam macokan kana pare ku macing. Nya kumaha? Hayam. Sieuh. Hayam teh lain nyingkah, ngadon ngararising. Kakang Semar, iya nun. Kadangu meureun si Cepot gede bohong. Gede bohong kumaha? Kaula teh anak raja menyemoe pare. Karasa sebelum Kemana wae. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.